Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera kanggo urang sadayana. Kumaha damang peserta didik sadayana? Mudah-mudahan urang sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Ayeuna ibu bade medar pangajaran 7 nyaeta materi ngeunaan sajak. Saateuacan dilajengkeun kana materi, urang pedar heula kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaranana. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan, serta isi dan amanat sajak. 4.7 membaca atau mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat sesuai dengan struktur teks dan aspek kebahasaan. Indikator capaian atau tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bagian ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan 1. Mengidentifikasi bentuk sajak. 2. Mengidentifikasi struktur sajak. 3. Mengidentifikasi isi sajak. 4. Memahami makna konotatif dan denotatif. 5. Membaca dan atau mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat sesuai dengan struktur teks dan aspek kebahasaan. Dan terakhir, 6. Menanggapi pembacaan sajak dan atau deklamasi. Naon sih ari sajak teh? Sajak teh kaasup kana karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Ari dina jenisna sajak sarua jeung pupujian atawa mantra. Sanajan kitu, dina nulis sajak eueuh patokan anu baku saperti karya dina wangun ugeran lainna. Upamana bae ngeunaan jumlah pada atawa bait, jumlah pada lisan atawa baris, jeung purwakanti atawa sorak ngang panungtung anu sarua. Beda jeung guguritan, sisindiran, pupuh atawa nu kaasup genre puisi sejena. Tapi dina hakikat nama sajak teh mibanda unsur-unsur anu baku. Unsur-unsur sajak diantarana hiji tema nyaeta pokok pasualan anu ditepikeun dina sajak ku pangarang. 2. Rasa nyaeta sikep pangarang kana objek anu dicaritakeunana. Nah sedih, bunga, ambek, yakin, jeung sajabana. 3. Nada nyaeta sikep pangarang kanu maca dina sajakna. Naha nadana sinis, nyungkun, ngajarkeun, atawa masrahkeun sagemblengna kana sikep nu maca. 4. Amanat nyaeta maksud nu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan sajakna. 5. Wirahma nyaeta galindengna sorak kecap atawa panjang pondokna nada. 6. Diksi atawa pilihan kecap. Umumna kecap nu dipilih teh mibanda harti konotatif atawa harti injeuman. 7. Implengan atawa imaji nyaeta gambaran anu karasa, kadenge, kaambe, atawa katempo ku pamaca upama maca atawa ngaregepkeun sajak. 8. Gaya basa nyaeta rakitan basa atawa susunan kecap anu dipake sangkan bisa nimbulkeun pangaruh atawa efek anu leleb karasana kanu maca atawa nu ngadengekeun ku jalan ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejena. Sajak dina karya sastra Sunda mangrupa pangaruh tina sastra Indonesia. Sajak munggaran dina basa Sunda ditulis ku Kiswees dina taun 1846. Sajak Sunda dimuat dina koran
majalah, sarta geus loba anu diterbitkeun mangrupa buku. Panyajak Sunda diantarana Aip Rosidi, Wahyu Wibisana, Apip Mustofa, Ki Umbara, Karna Yudi Brata, Eti RS, Godi Suwarna, Dian Hendrayana, Hadi AKS, jeung rea-rea deui. Hal anu kudu diperhatikeun upama urang rek maca sajak diantarana hiji, jejer. Jejer atawa tema teh mangrupa inti tangtungan karangan rekaan anu jadi pameungkeut sagemblengna eusi karangan. 2. Suasana. Suasana teh mangrupa kaayaan atawa situasi. Dina sajak suasana teh mangrupa hal anu ngahirupkeun eusina. Maca sajak anu suasana prihatin tangtu kurang mernah upama ditepikeun ku nada anu gumbira dibarung ku paroman anu marahmai. Anu mernah nama ditepikeun ku nada jeung rasa prihatin dibarung ku paroman anu nandakeun kaprihatinan. 3. Nada. Anu dimaksud nada di dieu mah nyaeta nada nyarita saperti ambek, sinis, pasrah, jeung sajabana. Upamana ungkara anu nadana gumbira kedah dikedalkeun ku nada sora gumbira oge. Nah, dina maca sajak maham kana nada teh kawilang penting. Maksudna ulah nepikeun ka papalingpang atawa bertolak belakang dina ngedalkeunana. 4. Rasa. Rasa raket patalina jeung suasana katut nada. Anu dimaksud rasa di dieu nyaeta ebrehan rarasaan anu hayang ditepikeun ku panyajak saperti pikabungaheun, pikasediheun, pikarunyaeun, pikagilaeun, jeung sajabana. 5. Wirahma. Wirahma dina maca sajak raket patalina jeung lentong. Halon tarikna sora katut anca gancangna maca. 6. Sora. Sora atawa vokal mangrupa unsur di luar eusi sajak. Dina maca sajak mah sora teh kudu bedas jeung bentes, tapi teu ngandung harti kudu gogorowokan. 7. Paroman. Maca sajak teh kudu dibarung ku paroman atawa mimik anu luyu jeung bagian sajak anu ditepikeunana. 8. Pasang peta. Upama urang maca sajak sadar atawa henteu sok dibarung ku pepeta. Malah aya kalana leungeun jeung suku milu obah nuturkeun bagian sajak anu dikedalkeun. Henteu jadi masalah. Anu penting ulah nepikeun ka mijah atawa ka leuleuwihi. Saentos urang medar materi ngeunaan sajak, Ibu gaduh babara pancen, mangga jawab pananya-pananya dumasar kana pedaran anu tos dibahas tadi. Nu kahiji, naon anu disebut sajak teh? 2. Sebutkeun unsur-unsur sajak. 3. Sebutkeun paling saeutik 3 panyajak Sunda. 4. Naon anu kudu diperhatikeun samemeh maca sajak. Nah, kanggo jawaban tiasa langsung ditulis di kolom komentar. Wilujeng ngerjakeun. Materi sajak dicekapkeun dugi ka dieu. Insya Allah urang papendak deui di materi salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.